Beberes kamar lanjut nyeusehan sauduk-uduk. Halo guys. Da poe geus moncorong ieu teh urang teh lanjut we beberes jeung nyeuseuh. Batur-batur mun saacan beberes teh geuningan saacan mandi urang mah mandi heula. Ada sidik posisina kamari teu mandi da geus hudang gering teh ya geuning. Cuk urang teh di poe eta mah eta we rek mandi urang teh make cai haneut oge nya geus nya. Ari awak mah semu-semu leuleus keneh ieu teh tapi kumaha urang mah geuningan dicicingkeun teh asa leuwih teu gararenah geuning sarareukseuk geuning lamun misalna ningali di kamar oge geuning geus diberesan teh aya we ieu teh tah saacan nyeuseut teh urang teh teh beberes heula di kamar cuk urang teh ieu teh bari sasapu ongko batur mah wayah-wayah kitu teh geuning tadi di tonggo di sunrise geuning geus rarame arulin ai urang mah bagian nyeuseuk beberes da kumaha geuning pagawean urang mah eta digawean ku urang mah kusaha deui tuh geuning nyaho sorangan geuning saminggu teh geuning eta seuseuheun teh asa numpuk sukat ka saemet tah saacan nyeuseut teh urang teh ieu teh sukat sikat heula dicai teh sidik laladau geuning da gareuleuh. Tah aya na di keuman heula ngan teu make rinso we urang teh ieu teh. Da ting kumaha urang mun make rinso teh sok raruksa kana leungeun geuning. Da ting kumaha lamun make rinso teh urang mah leungeun teh tika bareula. Ari posisina geus mandi mah geuning asa jararongjon geuning dari sakuduna mah geuning saacan mandi teh barang gawe heula urang mah mandi heula. Da kumaha ieu teh mempeng-mempeng keur nyase loba ting pagawean. Jadi urang teh ngaheulakeun mandi we ieu teh keur mah hudang gering ieu teh langsung barang gawe ripuh. Ieu teh nu rek usaha deui atuh lain ku urang mah geuning nya geus nya. Tapi da aya eta ge anu alo urang saware-sawareheun mah tapi da kumaha urang teh bisi karugrag cek urang teh karek hudang gering mah da nyawa sorangan geuning lamun seuseuheun teh urang mah geuning diantep namruna sakitu sajolang atawa saemer gede matak deuk teu rengkot kumaha geuning keur mah urang mah ateu geuning leungeunna lamun misalna aya seuseuheun dicai teh buru-buru we urang mah di ieu dipigawe da dicai teh sararempit kadang mah urang mah ngabadu kana jolang mah ngabadu ka dieu tu ka dieu geuning nyawa sorangan urang mah lamun misalna di mana-mana teh tararapi seperti biasa we urang mah di kieu di bilas teh di ieuan ku ieu caina dina lewat gayung geuning da tarokos batur geuning dikelapkeun teh dina ember geuning dicaian teh ai urang mah di kieu we cek urang teh anu penting mah bersih we geuning bari kamera ieu teh semu-semu blur wae geuning nya geus nya hayang-hayang teuing gara ganti HP ieu teh kaduhung teh heula aing ditipu ku batur cing teh nya geus nya asalna deuk tuker tambah di daerah ieu urang teh kalah percaya dina Facebook atuh ngalayang aya duit saeutik ge pake tetean teh cek urang teh tungtungna kurang deui we duit teh tapi alhamdulillah teh si kamera teh tiba-tiba alus geuning tah ayeuna mulai deui cek urang teh aing gogoda ya Allah sok aya we ning karudet teh naon we cing teh geus nyaho mah sagala suku sorangan gawe can boga cek urang teh loba we gogoda teh daon urang mah atuh ti heula duit urut gawe teh kalah dipake moah meong ka ditu ka dieu aya HP teh dipentingkeun nu caritana rek meuli HP di awal teh cek urang teh ganti HP geus boga duit teh kari-kari ningali HP na geus alus deui teu kudu cek urang teh ayeuna kieu deui geus matak loba karudet geuning nya geus nya aing mah HP teh jeung deui asa ku aneh meni asa loba penipu teu di mana-mana teu dina aplikasi naon mah geuning tapi kan bayalah hitung-hitung kewe di akhirat bekal urang anggap we sedekah kadu apa we ka jalema kitu patut mah geuning nya geus nya da jeung deui beki dieu teh nagara teh asa beki kieu geuning geus loba maling mah loba bangsat mah geus loba penipu geus asa kumaha ka negara sorangan teh da bener cek presiden baheula geuning leuwih susah ngalawan bangsa sorangan daripada bangsa batur mah geuning ieu we geuningan geus mah loba koruptor geuning tapi dar percuma rakyat kos urang mah hese rek ngomong-ngomong kitu kieu ge moal dianggap ngomong sakumaha oge rakyat kos urang mah keun sia we ku aing mah engke ditagih sia di akhirat ku aing mah sia para koruptor para maling para bangsa teh lah carita nama ieu teh urang teh beres ieu teh menyeusehan teh urang teh keur moe-moekeun we di tukangan warung seperti biasa sok lebar mun poe alus teh lamun misalna teh nyeuseut teh asa kumaha geuning kadang mah nu bararesih anu geus pernah diseuseuh ge ku urang teh diseuseuh deui da sidikan lebar poe nyeuseut teh ieu teh aya meureun 2 jamna teh dicai teh urang teh nguprekna teh da nyaho sorangan mun nyeuseuna manual mah geuning sok loba we itu ieuna mun geus cacapean beurang na teh urang mah mun peutingna sok loba cara rangkeun matak sok dipencetan ku alo urang cek urang teh ieu teh urang teh geus kolot meureun geus segala karasa teh da kumaha geuning ai pagawean mah kudu we digawean teh geuning da meureun mah nya make baju nu ledok deui mah matak nyari cangkeng ge digawean we da sidik pakeun sorangan jeung aya nu dicai ku urang mah digawean we da sidik urang mah terasa lamun loba pagarantung teh ieu teh gararane nu ngalaliwat nyaho sorangan kenal pote eueuh nu lalemes jiga di luar negeri hararengheng geuning kana ceuli teh nya kitu we nya geus nya ieu teh geus beres geuningan popoeana yeuh